masuk. Balik deui dina channel JKR Official. Akhirnya jamaaturan itu sadaya ngeunaan carita-carita mistis Abang Janing Juri Genderuwo kuntilanak dedemit dan akhirnya kepenyet upamanya teh cuma kliwon di peuting ulah sosorangan bisi aya nu maturan itu kamu dan saukur di Jumat Kliwon tiba Peuting harita kuring balik ti imah babaturan nu aya di Cigugur Tengah Cimindi. Kuring ti Cigugur Tengah balik latihan calung di imahna pimpinan rombongan. Biasana mah lamun latihan kuring indit dua anjing babaturan. Ngan peuting harita kuring sorangan, da babaturana gering panas tiris cenah. Ari balik teh ka Gunung Batu, kusabab teu kana motor, nya kuring leumpang. Ngahaja ngarah deukeut ngadon mapai-mapai sisieun rel kareta api anu berasna ka stasiun Cimindi. Malam Salasa peuting harita teh kuring lempang nyorangan teuneng taya kasieun sok sanajan ka karek harita kuring ngadon lempang mapai-mapai sisieun rel kareta api. Ceuk pamikir barina oge da moal aya nanaon jeung teu pati jauh deui lempangna oge. Basa kuring keur jongjon lempang ujug-ujug kadenge aya sora ti palebah rel kareta api. Kadengena aya sora saurang lalaki anu menta tulung, sorana atra kadengena semu haros-hos. Tulungan kuring
ngadenge aya sora nu menta tulung kitu, kuring teu ngebatkeun lengkah. Kuring eureun bari ngareret ka tukang kapal lebah datangna eta sora anu menta tulung tea. Tapi barangku kuring ditinggali geningan taya sasaha, taya jalmana anu menta tulung teh. Nya geus jelas teh sasaha jeung taya nanaon mah, kuring rek neruskeun deui leumpang. Can acan oge suku ngalengkah, kadenge deui ti palebah sora tadi anu menta tulung. Kadenge deui sorana menta tulung bangun anu hayang ditulungan ku kuring. Tapi basa kadua kalina ku kuring direret ka tukangeun, anggar we teh sasaha. Kawani kuring mimiti ngurangan. Antugna rubah jadi karasa aya hawa sieun. Sabab geus 2 kali ngadenge aya sora nu menta tulung bari jeung eueuh jelmana. Leungeun ngadadak jadi ngarampaan punduk anu jadi karasa berat. Bulu punduk oge jadi cingpuringkak. Kuring jadi inget deui caritaan pimpinan kuring. Basa kuring rek balik di imah manehna. Yi, balik nak ulah jalan karelnya. Bisi ayana naon? Soalna ayana teh malam Salasa ye. Sok mindeng kacaritakeun tiap malam Salasa aya anu kawenehan ningali jurig di dinya. Boa-boa sora anu menta tulung dieu anu disebut jurig rel tea. Kuring bibiri gidigan inget kana caritaan ti pimpinan ngeunaan jurig rel anu sok nembongan saban malam Salasa. Heug pareng harita teh kabeneran memang malam Salasa. Keur kuring hulang-hulang kitu, kadenge deui sora jalma anu menta tulung tea. Barangku kuring direret ka tukang, ayeuna mah katingali. Dina rel aya anu keur nangkuban. Sirahna rada cengkat, leungeun anu ngatuh ranggah ka kuring. Ningali kitu mah jadi leungit kasieun jorojoy rasa kakarunya. Kasalah saurang jalma tengah tuwuh anu keur ngadapang dina rel. Jelas eta jalma ngarepkeun pitulung ti kuring. Kuring langsung ngadeukeutan eta jalma, bari langsung diceklan leungeunna. Maksudna rek ditulungan dicengkatkeun ku kuring. Aduh, kunaon atuh bapak teh? Meni karunya teuing. Mangga ku abdi dibantuan, Pak. Geus lila puguh bapak oge aya di dieu jang. Tapi tah aya nu daekeun nulungan saurang-urang acan. Oh, meni tarega kitu atunya. Sokeun lah ku abdi dibantuan mapahna digendeng, Pak. Puguh oge bapak teh geus teu bisa leumpang ieu teh. Ari kitu kunaon bapak dugi ka teu tiasa leumpang teh? Pan awak bapak teh karisa potong. Disama cangkeng nepi ka suku geus eueuh. Beres eta jalma cacarita kitu, kuring ningali ka palebah awakna eta jalma.
Kuring jadi rewas barang mireungeuh eta jalma anu nangkuban teh. Awakna ngan sapotong. Ti palebah cangkengna geus eueuh. Sarta geus eueuh sukuan. Ningali kitu mah kontan kuring ngalesotkeun panyekel ka eta jalma. Katingali dina cangkeng anu keur sapotong teh baloboran ku getih. Kuring nangtung bari olohok nempok kana eta kejadian. Basa kuring nangtung katingali manehna ngarayap nyamperkeun ka kuring. Kuring undur-unduran maksud rek ngajauhan. Breh we beuki jelas ayeuna mah. Sajaba awak nanggeus karisa potong teh. Beungeutna oge jadi pinuh ku getih. Awak nu karisa potong katingali ka karayapan nutur-nutur ka kuring. Kuring beuki ngajauhan. Rasa sieun ngandelan. Komo deui sanggeus jelas geuning anu menta tulung teh lain jelema. Tapi jurig rel teh Kuring langsung malikeun awak sarta terus ngabarang-barang lumpat ninggalkeun jurig rel. Kuring lumpat beuki tarik sabab rarasaan mah eta jurig rel teh terus ka karayapan kudua leungeunna nuturkeun ka kuring. Antugna kuring anjog ka pertiluan Cimindi. Kaparengan di palebah dinya aya pangkalan ojek. Kuring lumpat nyamperkeun tukang ojek anu aya masih keneh mangkal. Kuring hariweus-weus nyaritakeun kajadian bieu ka tukang ojek. Bari haruha hareho kuring cacarita ka tukang ojek. Aduh. Naon Kang, motor kecicing ditabrak. Aya naon? Aduh Kang, Abdi dipegat jurig ya bieu. Dipegat jurig di mana atuh? Di belah kulon Kang. Dina rel kareta. Oh, nah atuh wawanian lempang sorangan ke pelebah dinya. Jeung malam Salasa deui teh pindang bungkuleukan di pelebah dinya mah. Tukang ojek oge percayaeun kana caritaan kuring. Sabab cek tukang ojek geus aya sababaraha urang jalma anu manggihan eta jurig rel. Nya sigana eta jurig teh salah saurang korban anu kungsi ka geleng kareta api di palebah dinya. Kalayan layona teu disampurnakeun sakumaha mistina. Nu antugna sok nembongan sarta minta tulung ka jalma anu pareng ngaliwat ka palebah dinya. Nya kuring mulang ti Cimindi ngado numpak ojek. Sabab rek neruskeun lempang mah masih keneh ngarasa singsieuneun jeung masih karasa capek basa urut kuring lumpat tadi.